Aisyah aku macem-macem baik. Ayah kan usah-usah orang malah laki, lain awewe. Nggak cici nggak juga. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa kedua orang tua hamba, dosa guru-guru hamba, dosa saudara-saudara hamba, dosa teman dan kerabat hamba, dosa seluruh umat muslim dimanapun berada. Ya Allah, ya Rob, jauhkanlah hamba dan seluruh umat muslim yang ada di dunia ini dari segala mara bahaya dan segala wabah penyakit yang kini sedang merajalela. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah bulan yang suci ini bulan yang penuh keberkahan untuk kami semua. Ya Allah, ya Rob, hanya kepadamu hamba memohon, hanya kepadamu hamba meminta, dan hanya kepadamu hamba berharap. Engkau yang maha segala dari apapun yang ada. Ya Allah, ya Rob, Engkaulah yang maha mengabulkan dari semua doa-doa yang terpanjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya Allah. Naon itu? Bunglon apa kadal itu? Pan gede amat. Bawa anak elang meren. Naon itu? Ih, pan gede amatnya. Cokotin lah, lumayan. Ayo. Jenis naon yuk. Pan aneh amat. Bawa balik ah. Lumayan. Astagfirullahaladzim. Doi, teu puasa. Ih, puasa tuh Cep. Atuh pan eta nyebut Kang Huyo Manir. Ih, emang kita tahu ya Manir? Oh, doi. Ih, sebentar tangkap wiwaniran. Emang kunaon doi? Amun tanggal Huyo Waniran. Dengeunah be nyabutna. Jawaniran mah zamana pelit, galak.
Hirup deh. Ih, mun sakitu na Doy. Doy, amun teu kanyawan ku Acep mah ada jebolnya. Heeh, Cep. Ih, pan keur penting saur meureun Doy. Masa cenah naon geus teu jebol bae. Ya. Nyahun. Nu kieu ye nu kudu ruqyah mah. Makana Cep, mun ngaji, mun Abah Umar kenerangkeun, denge. Cermati dengan penuh konsentrasi. Ih, inget tuh keur ngaji malam Senin Abah Umar ngomong naon. Urang keur puasa, terus urang lapar. Urang hayang jebol bae teu naon. Cuman syaratna hiji, Cep. Ulah sampai jelema anu nyahueun hiji ge. Makana tadi aing mun geus menang hui, endek nyumput ngakana. Sia. Ngaji keur malam Senin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Gedeng. Ulah kabar alik. Dari kula. Abah dek nerangkeun tentang bulan puasa ye. Pan sakedeung deui. Pokona Abah menta nu aya di dieu paruasanya. Abah. Ulah aya nu jebol. Pulkeun sabulaneun kabeh. Kecuali awewe. Karena ai awewe mah sok aya halangan anu disebut hetea. Eta teu diwajibkeun puasa. Bah, Acep teh nanya, lamun misalkan urang nginum keur puasa karena poho eta batal teu Bah? Lamun urang poho nginum atau dahar di saat keur puasa eta mah teu batal. Teruskeun bae puasana, pan ngaranna ge poho. Bener teu Doy? Doy. Astagfirullah. Bener, Bah. Bener jasa. Es bae Hei, ngaji. yo, takbir. Berarti Bah, lamun urang daang beak 2 piring karena poho eta ge batal. Atuh eta mah lain poho, tomo lapar. Gas. Cing. Abah dek mere nyaho ye. Lamun urang keur puasa hayang jebol eta sah-sah bae puasana. Ngan hiji syaratna ulah kajeuleuh ku jelema hiji-hiji ge. Astagfirullahaladzim. Emang bener Doy cek Abah Umar gitu. Tapi kan teterusana. Terusan aku mah, Cep. Makana Doy amun ngaji ulah es. Cek Abah Umar kieu. Ai kitu mah gampang berarti Bah. Urang tibang nyumput doang. Bener. Tapi lamun tomo geus nyumput sama meh jebol, tomo tanya heula ka awak tomo sorangan. Tomo jelema lain. Ih, atuh tomo mah jelema Bah. Nah, berarti tomo teu menang jebol. Pan tomo mah jelema lain. Manuk elang. Eta si tomo ndek ngaji ge mau jepretan bae. Aya orai, Bah, di jalan. Mana? Gitu Doy. Sia si Cep, lain udangkeun aing. Kita ayo. Hayu ka mana Doy? Ngarukiah awak aing. Atuh urang ulin hayu, bari ngabuburit. Urang balik ngala, benteng Puan Waniran. Lumayan yang buka. Astagfirullahaladzim. Ih, Atomo, naon eta bayawaknya? Mumun. Teu nyaho atomo ge. Ieu bunglon apa kadalnya? Bunglon kadal. Tapi disebut anak elang, jauh bojang-jangan mun. Ih, Atomo mah teu nyahoeun. Eta mah anak bayawak. Ih, geus aya di bae deui anak bayawak. Uga atomo ge ieu keur bingung. Ieu bunglon tak kadalnya. Bunglon apa kadal ya? Lah nyaulah atomo ge teu nyaho ieu naon. Ih, bodoh ah. Pokona mah lucu, mumun hayang nyekel. Ih, mun, ulah ka bisa ngegel mun. Ih,
Ih. Mon, bapak natoket di mana eta? Ai. Aya di bae papana toke. Sia tompel. Gak ngeker bingung yuk. Ah Uceng dek mana? Ka warung meuli kecap tah emak. Ah cekel ge. Muah, sieun sinieureud. Kedeng doangan ah. Embung. Ieu cekel heula sakedeng mumun. Mak, Aduh ceng. Laon jasa sieun. Geus lah mun urang nyari manuk deui lah. Ayo Sawah. ah. warungna nutup, Mak. Aisyah, Uceng, edit kita ku kolot teh nyorang be bener. Emang warungan hiji doang? Malas atuh, jauh. Pan mana gerang ejo geus burit. Nila Uceng nek ulin heula. Ih, sesaneun poe kan heulan tuh. Awas ya mun balik sia Ceng disetrap sia ku emak awas ya nya geura balik ka dieu. Ya apa Le? Tinggal di sini betah apa enggak? Ya, betah Pak De. Temennya baik-baik di sini. Oh ya syukur atuh kalau gitu. Tapi kalau mau main jangan yang aneh-aneh ya. Yang baik-baik aja kalau di sini. Nggih, Pak De. Oh iya, Pak De, mungkin ajarin aku bahasa Sunda ya. Soalnya aku bingung, teman-teman kadang suka ngomong kayak gitu, kadieu, kaditu gitu, aku nggak tahu. Oh, kaditu. Kaditu itu artinya kesini kesana. Pang cokotkeun awi. Pang cokotkeun awi. Waduh, poho Pak De. Waduh, poho Pak De. Maksud Pak De, ambilin bambu. Oh, ini Pak De. Lah Pak De pakai bahasa Sunda, aku nggak ngerti, mumet aku. Iya, lali aku Le. Wes nanti tak ajarin bahasa Sunda ya. Iya Pak De. Wes Pak De nanti minta tolong sama si Tomo, Aduy buat ngajarin bahasa Sunda kamu ya. Oke Pak De. Sip. Ih, Cep, tompel tuh. Oh tuh. Pel. Pel. Ulin yuk, ke sawah. Bunga aduh mah galak. Ah, masalah kamarinya. Maafin atuh. Kan belum puasa, Pel. Cep, saya minta maaf tuh. Iya, Pel. Asal minta maafnya. Yang geus atuh, tapi lah gara alklinya. Oh, moal, nggak saya ulin. Terus. Mun, penting atau mun dek kabajar. Mun dek ilu moal. Ih ilu atuh ah mumun. Tapi atau mau nya nu bebeja ka emak. Soalnya mumun penting ulahan keluar. Aduh. Surabaya sup kandang macan atuh. Mana macan atau mau? Henteu mun. Ayo beres jeung atau mau lah. Ayo. Tuh. Ay bonteng puan-puan kita. Lagi. Bunga, warna penggala. Aduh, ulah ih pamali. Cep, aing manitah tompel gelen tah nyopot. Tapi menta Mau dibere duy, panuanira mah pelit. makana eta. Sia cokot. Bonteng puana karak dua mah. Bari menta. Tapi lalamunan ngomongna. Terus saya
Kayak nggak jawab dah. Ngerti kan? Oh, Balik sekali itu. Ayo mau diri jangan cep. meninggalkannya. Paniran, minta bonteng puannya. Ala baik. Nun nyawa. Iya ceng, itu kalian bonteng puan naik. Gila ini wah lain ceng. Dijamin gak masih siap woi. Bawa, uceng mah dititah. Tidak aku saya sih ceng. Hah? Tidak ku Saha? kutomo wa, kutomo. Tomo. Kekapok tak budak kamar itu di banjur ge. Aku sih dapat ketua ceng. Bawa. Eh ceng, aku tuh pakai korak kan diukun. Wa. Bawa. Cementanya hiji yang buka. Boleh ayah hayang mah. Ya tuh. Biasa. Ngomong naon sih ya? Mulai pelit karena nyaho sih ya. Seru aja ya, Pak. Oh, seru capek. Aduh jeung Aceh mah ninggalkeun. Uceng nuk diakan nya ku Waniran. Maaf ceng, kan saya nyawa sorangan meren. Waniran mah musuh bubuyutan aing. Ih, tuh. Aduh jeung Acep mun. Di mau kamu jeung aduh ah. Nama galang kabar di Auceng. Direjong kunaon. Ih, bener mun. Ayolah mau jeung atuh mama. Wani anta budak ngaganggu bebene aing. Hah? Henteu mun. Ayolah, beres jeung atuh mama bawa malah. Aya tuh. Woi, di mana saya codot? Kajalan cara peun amat sia. Momon. Aing ye nu nanya. Aing ye nu nanya aing. Enggeus Tom, bulan puasa pan, ke batal puasana. Naon ih. Nanti sih Tom aneh. Lagian si aing nu nanya nyambarna malah kasih mumun. Nyaho aduh ceneh. Auceng kunaon ulin jeung aduh pan kamari geus direjeng. Ih, Nyawa siapel? Nya geus minta maaf mun, masa Uceng teu maafkeun. Lagian eta bapana toke dibawa bae deui. Bapana toke ceng. Komodo eta mah pel. Anak komodo duy. ih anak bayawak ieu mah eueuh nu nyarahun. Tah denge. Mun, adi minta maaf. Embung Apa ah, tuh Mun? embung. Mun, acep ge minta maaf. Bulan puasa ulah marahan bae, ke batal puasana. Ih mumun embung ah. Mun maafkeun bae. Cek mangge ulah pagalakan pan. Heeh atuh. Biasa tuh ayo urang balik ke kanan emak. Parita, anak tokena tah. Ayo lah balik. Wis ka ditu. Hola, yuk jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube official Temulawak.
Gara-gara. Aku panetannya. Iya. Duy. Kamu depan. Gara-gara. Astagfirullah. Ah. Cep. Aing mah kita tompel entah nyopot. Oh ya tuh. Tolong dapatkan Ali. Salah. Action. Hei, syuting mal. Selamat.